Assalamualaikum, hapunten baraya sadayana, kaleresan abdi ayeuna parantos mencit hayam tunuju di jujutan ku caroge. Abdi ayeuna nyiapkeun bumbuna aya jahe, koneng, cabe beureum, bawang bodas, bawang beureum, sareng ieu teh muncang baraya. Satos kitu urang coper we nya supados cepet. Satos kitu goreng oge ieu bawang beureum tah tabihan bumbu anu kenging nyoper tadinya. Satos kitu diaduk-aduk saatos sadayana asak nembe dilebetan ku salam sareng serehnya baraya supados seungit. Tong hilap oge laja baraya. Satos kitu lebetkeun oge hayam anu parantos di cacag sareng dikumbah tadinya baraya. Tong hilap oge ngangge cai panas baraya satos kitu urang keukeup dugi ka asak. Satos kitu abdi oge gaduh kentang atanapi kumeli baraya urang kumbah we ieu urang pesek we nya baraya satos kitu tos dikumbah urang kulub we ieu kentang nu tadi. Satos asak nembe urang lebetkeun kana wadah satos kitu urang bejek-bejek we nya baraya. Satos kitu bumbuan oge ku penyedap rasa sareng ku ladaku. Satos kitu oge tong hilap ngangge endog nya baraya sabutir we tenepi hiji we baraya. Nah satos kitu urang aduk-aduk supados rata. Satos kitu oge urang goreng we dina minyak anu panas baraya. Di ieu nya mangga dicetak sesuai selera we nya baraya. Satos kitu tong hilap oge dibulak-balik baraya supados henteu tutung. Satos kitu abdi oge ayeuna bade ngagoreng kerupuk baraya. Tuh, kerupukna teh di dieu mah dinamikeunna teh kerupuk bawang baraya. Nah, alhamdulillah parantos rengse sadayana. Yo hayu wang taruang baraya. Sakitu wae panginten ti paribatos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.